Mana tukang gue itu nilainya? Sugan modal heula, kok itu gila. Lima tahun ya? Alhamdulillah itu elektronik oke. Terus canggul, aduh baik 2 jam. Gampangnya? Ayo panyata geus meninggoy uing ngadaguan 20 genep jam. Ih mending geus udat. Boy, urang mah tikeun sakola di dieu. Oh nya. Halus deh. Ya halus atuh. Kowe minusan, casan, halus kene. Second apa grace ieu? Second atuh. Sabaraha ya? Bae 700. Dia bisa ngapung ke kapena? Hah? Bisa. Dan ngapung dokter atuh. Salah atuh tawar. Jauh bisa, pan orang jauh ka dieu teh. Tawar lah hiji 27. Hiji 27 aja jauh-jauh tinggal 700. 200 lah, 200 supaya lah geus sokanya dilepas lah. Oh, Iya tuh. 700. Tadi orang 600 mau ngajual munding hiji-hijina. Atuh balik pula ka ieu mula kasahat. Itu kurugan duit teu garawe kolot teh. Panjang ijeung ka tetangga atuh. Aduh era tuh. Terus teh orang teh bebelaan itu ngajual munding, sawah, imah kongkorong kolot yang beli HP geus kan. Pan urang butuh duit, budak gering karunya. Pan urang sayana sakitu, pan kamari oge bisa geuning cenah diturunkeun 600 nya. Bae lah geus tong baganeng. Berapa tuh? 2,5 dikit. Geus ieu 250 we. Nuhnya, yuk. Nuhun. Cak. Ya Allah, alhamdulillah. Baik menang HP meuli HP ya Allah. Kan boga HP urang teh. Tiap hari we jimot Meuli HP. HP itu supir aing ya. anyar ieu mah. Mana atuh Nelly? Tong. Ieu meunina yang nyaceun meunina di mana? Di mana? Brazil. Brazil. Hah? Nang mulung, yang menang meuli atuh. Di mana itu? Tukang seblak. Lain Di kontar tuh tinggali. Wah. Ieu mah gagal. Da Tinggali meunina ge di Brazil. Nelly atuh. Kamu Meni koret. ngomong cabak bisi rusak aing mah naon itu anyar kene mu Atuh ningali. kieu tah. Nah. Ya. Halus Mana meulina? Bejaan atuh bejaan. dina COD. Heeh. Dia tuh yang itu dia tuh. Iya tuh lah, nih cenah FB aya tangan. Apa itu ya? Kayak gue jimut tuh jeung jimut tuh. Itu eta seengnya. Ieu tah COD sok. Wah. Ieu geuning aya euy. Duh. Coba pangacakeun urang teh bisa maca. Lah atuh da ieu mah obeng. Tah ieu tah. Wah, heuh tuh. Sok milihan nu mana? Lah. Tong mahal-mahal lah mana mah mau mampu moal urang mah dijamin. Nu murah tong nu mahal mah kabedag moal. Ke bawah bingung. Geus can eta. Ulah cicing. Sok atuh cet. Tah, nih. Pernah cetlan. Sugana ngebalasan deh. Tong nu mahal ieu mah karunya. Duh, ngebalasan nih euy. Gelah. Ayo. Wah. Ketemuanan naik ke sore euy. Ayo atuh diantar lah. Antar lah. Nah itu. Sabar. Lain bener. Kalau hargana sabar. Kira bener eta nu eta. Heeh, urang hayang ieu euy. Mahal sete ih aing mah mani. Aya duitna. Cicing. Paur lah aing ngerakeun Ya, ditu iya. COD duit ke teh tumahi ngerakeun. Yang 700. Aya duitna.
Aya urang aya boga 700 mah. Lah buru lah diantar ke orang, orang yang mesin ya. Aya tuh, buru. Oh, hampura yang terjadi lah aing mah ieu teh budu aing mah atuh di obatan heula nya. Buat sereman ge ieu mah. Serangan nya. Serangan atuh yuk. Aing nasional ge. Ayo urang ge serangannya. Si kutil mah kitu dah. Dih. Aing sore. Ya lu pada main apa? Mohon ya. Mana? Ada sebenarnya mama. Nyana mau dijual. Nah, tuh di posting na Facebook. Lu nyata aku teh. Atau mau satu jualan. Itu sebenarnya mah kayak nasa HP na itu. Mana gitu? Dia HP nya. Namun aya nelpon pasti disada. Oh, dari temu di sana. Coba tuh wanita sabaraha. Ternyata 700 cina chattingan ge. Wah. Terus murah-murah teuing 700 sabaraha. Wah. Baiklah 1 juta. Dia harga HP itu 700.000. Heeh. Lamun dijual 1 juta berarti orang rugi atuh. Saya Lumayan tuh ya. bener. Tapi Ulah, aya hiji saran. Naon? Iya hayang modal gitu. Ulah-ulah maka dibuka deh dia HP-na. Nah. Cewek di imah bukana. Oh gitu? Heeh. Ya. Tapi dia dina halus euy na bentukan Oh, atuh tinggal ya tuh gini. Ya bener lah. Bener. Tapi tong dibuka di dia. Heeh. Di imah we dibukana. Heeh. Nya. Gimana tadi? Oh. Terusnya atuh. Pas ya HP Anyar euy. geus atuh urang rek mangkat teh nya. Nuhun ya, nuhun ya. Yuk. Sing awet HP nanya. Siap. Ayo. Ayo. Mantap lu. Udah HP anyar euy. Bakal alus sih mah si kutil ge. Temong-temong kasih kutil balaga udah tadi ge. Ya sekarang awan. Lain. Keur bunga we. Bunga tuh dengan duit badag. Wah, geus COD-an, COD HP. Oh, urang ge harua tapi lain HP ieu. Naon? Ya lah sesuatu tapi tong ngapagane nya. Pokona mah penting mah duit zaman ayeuna mah. Kemain dagang naon wae ge nya. Bener. Penting mah duit ada. Tapi eta jerona emang naon gitu. Pokona mah mau dibejakeun si nurutan nya. Nya orang balik lagi. Ayo, Arek shopping jeung pacar. Nya. aku bisa di hobi. Ya. Tong bebeja nya, urang jualan teu jujurnya. Heeh. Yo, assalamualaikum. Salam. Si kutil teh ketemu ke HP teh Oh, itu tuh aya tuh. Maaf. Hijab. Ben. Aduh. Jajan ke mana wae atuh? Tuh, Mulai HP anyar. ngali. Cing, HP anyar. Mana mah dompet. cing sok aku geuning HP urang halus mana sok. Dompet maneh mah tuh, tinggal ieu naon ieu. Halus anu urang lah. Nah, tuh. Ih, Urang mah mulai di Brazil geus puguh, pasti bakal halus urang. orang mah di ieu mah di London. Jauh kena Brazil tuh. Tuh, London mah eta kan di dieu. Sabaraha? 1 juta. Urang
30 juta kita sombong. Cing, kurang tinggal heulanya. Gimana om kieu ieu mah? Jika talan mana teh? Ya langsung itu. Bungkus lagi geus alus. Komo jerona. Sok buka sok yang nyaho lah. Bukanya. Urang akurkeun. Lah, urang dipirit heula pas eta main gaple. Duh, gede geus kaciri euy. Mana kecil? Mana Tuh. Bungkusna. Kela, sabar. Aduh, aing deg-degan. Jan. Berarti leutik HP-na, berarti rada ipis. Oh, Jan. Terus Rada ipis deui itu. Lah aduh, penasaran aing geus. Bruh. cilok itu mah. Boleh 1 juta barang cilok hiji. Aduh. Katipu pedo. Jangan pulang ya. Aduh, pas kamari di itu nih manggihan dompet tuh yo gue curang begini ini ada dompet pas pagi curang teh lain udah teh duit nu menang jual HP 700.000 leungitnya dari dinya mah tinggal jual barang jual teh bener coba bener dan ngalian aja tuh lain dia jelas hari kamari teh ngajual HP HP bener HP lainnya sebenarnya kata lagi HP kurang teh betul dia kurang sebenarnya nama kurang teh pan mana nih sok COD-annya teh nurutan we boga bungkus HP nama anjaro nama naon orang kepaksa kalau bukan gitu jam naon duitna jam naon eta teh urang teh duitna teh pokona mah kapapaitan pokona kapapaitan jam naon keur raktir pacar sopi ayeuna rek bobogohan teu boga duit nih maksakeun barang jual bari jeung teu bener mau sudah karmat isaha itu melihat baik siga nama ngaduakeun si dia nama da eta teh jero nama naon cing naon cilok geus lah aya nama da duit menang ibu aya nama urang da aya korek ngancuk urang butuh duit teuing mah bisa nginjem heula tapi gawean juga geus gawe naon gawe ngecat imah yo bae lu batu urang yuk lah yuk iya jualan teh jujur teh duit barang matakna mun jualan kudu jujurnya oke Mantap.